bro, wargi Jatika Channel Dina TV. Hah? Jatika TV. Oh, soal diulang tuh Jatika TV. Sok diulang. Iya. Ulang deh. Wargi Jatika TV di mana wae ayana? Ayeuna. Pas lain gua jeung teu apa channel Jatika TV. Gitu. Ayeuna Bang Pele nyarengan cek kabieu. Bade ka Karawang. Karawang Baratnya. Karawang Barat dina acara launching Jaipong Kreasi Nyironggeng. Mohon juga di gedung naon tah hilap di gedung naon? Gedung eta. Pokoknya di gedung eta di Karawang. Karongton bukan nama. Rupina kitu nyarengan cek kabieu ka Karawang. Ya abi nyarengan sama. Nyarengan nama. Jadi sarang sarangan. pun ngagaur anu ditunggangan kuraja kami Nace Permana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan Karawang. Iya, boleh tepuk tangan hadirin sekalian. Iya, untuk menerima tumpeng ya dari Ketua Umum Lodaya Puragabaya Indonesia. Maka silakan. Terima kasih Mbak Kondo. Saya sehingga kami bisa mewakili orang Karawang, menyuarakan orang Karawang di tingkat Senayan. Baik, kita sudah bertemu dengan Bapak Ketua dari LSM Lodaya Puragabaya. Baik Pak, ini acara ini dalam rangka apa Pak ini Pak? Ini tasyakuran launching Latari Nyironggeng ya. Kami memproduksi lagu Nyironggeng dalam bentuk Jaipong Kreasi. Hari ini kita memulai launching. Produksinya sudah, tinggal garapan tarian, tinggal garapan-garapan pengemasan. Bagaimana bisa Nyironggeng ini kita branding menjadi sebuah kebanggaan orang Karawang. Dan tepuk tangan yang meriah untuk Abil Jatika.
Jadi fitnah ulah turut campur kabar ajar-ajar siap domba-domba kuring di angon-angonku di sarapanku kuring anak lagi domba-domba kuring di angon-angonku kuring di sarapanku kuring anak lagi anu kuring saha jaluna mana jaluna saha jaluna mah domba adu asal kendang dah hukumlah siap domba alah diak nyungkeun kabrok lah kabrok lah sok narari teh anak nage anu kuring domba kuring di angon-angonku kuring di paraban kuring anak nage anu kuring saha jaluna apa ieu mana jaluna saha jaluna mah domba adu basa Garut musik ajar-ajar apa lagi tuh ajar terus dia siap turutannya Miara domba teh dua domba bintang dua kalobaan aranakan terus kalah di desa dulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanya kerja bebas bisi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sabab domba-domba yang heboh domba-domba kuring di paraban kuring anak nage anu kuring domba-domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anu kuring saha jaluna mana jaluna saha jaluna mah domba adu asa Garut sakali nyungan kebrok lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman di Nararaga launching album, launching single Tari Jaipong kreasi Nyironggeng anu diwuwuh ku Kang Aceh Bapak Aceh oke bace anu baris majeng mulut buhur kemari bahasana anu nyempil sing paham we lah Tayana abi di panggung ka Pak Aceh sing paham me Pak Aceh aya urang duakeun Nyironggeng ieu sing teras majeng sing langkung nanjeun ditampi ku masyarakat tah eta atuh sing jeung seniman sarua seniman
sing leuwih rakeut. Sing rakeut, Sing leuwih lebih deket. Aya paribasana mah. Aya paribasa. Sindiran kumaha? Rek ngaji ka pangaosan. Beres. Ibu cuma ucapin cakep ah. Pakai cakap Cakepnya. Rek ngaji ka pangaosan. Sekali balelo Mas. balelor kan ya. Rek ngaji ka pangaosan. Nah, seniman jeung seniman kuruna hiji keur nanjeurkeun kasenian. Moal dikabrokan. Disangka. Sedangkan naon? Cakep. Namanya lagu naon teh. Iya. Bila budak para mah sih sindiran biasana nu ngarayu. Tinggal di Mojang Karawang sakitu garelis. Manuk letik sisi jalan. Macana? Iya. Sebentar sisi nira. Manuk letik sisi jalan. Anu letik tuh, neng cantik boleh kenalan gitu. Tuh boleh, boleh. Iya. Ulah wa kasih siniran mah. Ulah wakas sindiran anu mah Pak Aceh. Sinang ka panggung heula Gitu. kairing ku penari ronggeng. Leres. Urang copi kabineng kasana di dieu sina kompak. Aduh, hah? Anu tadi aya nu kieu apeuna wasat. Nah, kumaha gitu? Teh ngadu pangletik we pokona. Tapi kan supados saluyu Tah gitu. Abil menuju di Karawang. Heeh, bener. Setuju upami laguna Tanjung Baru. Tah, Setuju. Setuju Tanjung Baru. Setuju. Sekali ini setuju. Urang lanjut ke laguna. Penari. Pap mau naik, Pap. Sah. Angin laut di Tanjung Baru Edan. mawa obat nganterkeun budak ka sisi tempatna para wisata jujukan para remaja di pasisir kaler kota Karawang tempat ulina bari ninggal pamandangan daratan bari marawa impian papasangan jeung silih cepeng panangan di Tanjung Baru nganterkeun rasa kasih di Tanjung Baru nganterkeun rasa kasono di Tanjung Baru ngamplokkeun rasa kasih di Tanjung Baru naikkeun rasa kasono sah naik di Tanjung Baru bawa obat nganterkeun budak ka sisi Aturan mah jeung sumping ka Bapak Sekda Karawang. tempatna para wisata jug-jugan para remaja aturan building Bapak Sekda Karawang tempat ulin bari ninggal pamandangan asik daratan bari marawa impian papasangan silih cepeng panangan siap di Tanjung Baru ngamplokkeun rasa kasih awas Tanjung Baru aturan Pak Sekda tepuk tangan kanggo Bapak Sekda Tanjung Baru ngamplokkeun rasa kasih sakieu di Tanjung Baru ngamplokkeun rasa kasono di basisir kaler kota Karawang tempat ulin bari ninggal pamandangan nu daratan bari marawa impian papasangan jeung silih cepeng panangan siap di Tanjung Baru ngamplokkeun rasa kasih sakieu di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasono di Tanjung Baru ngamplokkeun rasa kasih di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasono Lebih cocok kita pelatih namun joget.